Kanu sok nitah nikah wae ka aing dengenya. Lain aing teu normal, lain aing teu hayang, lain aing teu mampu neangan pasangan. Dasarua aing ge hayang numpak kos batur. Tuh cenah tempo sahanapeun maneh geus karawin. Manya maneh eleh. Yeuh, emang kahirupan bujangan tepi ka nikah teh perlombaan. Jalan kahirupan manusia beda-beda lur. Takdir ti Allah eueuh nu sarua. Aing can nikah lain sieun teu kaparaban anak batur. Tapi aya keneh hal anu kudu ku aing diperjuangkeun. Prinsip aing ayeuna jeung kahareupna saukur bisa pasrah jeung usaha. Teu nyaho jodoh atawa maot anu pangheulana ku aing kapangi.